tujuanna lam tukab minal ghafirin ulah sampai urang poho ka Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lihat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon baik nu ditempo ku urang kembalikan ke Allah. Manusia itu terbagi karena 3 golongan. Ieu diceritakeun bab ma'rifat. Manusia kagolong karena 3 golongan. Nu pertama alladzina hum yafranuna, mereka yang bahagia izan naila asyahawat wal maksud. Ada sekelompok orang kebahagiaannya manakala orang tersebut mendapatkan apa yang dia maksud. Ayang jadi lurah jadi, ayang jadi dewan jadi, ayang jadi bupati jadi. Wasyahawat naun kahayangna urusan duniawi dia raih. Iya. Ayang sehat, ayang buka motor, ayang buka pemajikan 2, ayang yuk pokoknya mah nukaran itu. Eta golongan awamul muslimin, golongan jalmi-jalmi muslim nu awam. Hum aktsaruhum, itu adalah kebanyakan umat muslim. Kebanyakan umat muslim, tapi wahum eta jalmi nu kitu poho makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah seperti kaunggal jelema derita. Sapoe teh kalau duit, kaunggal jelema derita. Eta golongan pertama, aktsaruhum minal muslimin. Golongan kedua anu bahagia ku mendapatkan pangkat, jabatan, duit dan sedemana. Tapi golongan kedua bakal bahagia ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan fitnah, ketika dicaci maki, digibah jeung sedemana. Bahagia we. Bahkan cacian hadangan dijadikan ayat, dijadikan hari raya. Selain ngomong alhamdulillah, namun sababna hiji diampura dosa teu kudu minta ka Allah. Urang istighfar ka Allah belum tentu diampura dosa urang. Ketika urang teu khusyuk moal diampura, sebab lain saeutik dia mun astagfirullah teu diampura ku Allah. Sebab istighfarna cuma di mulut teu sampai ka hate. Rumah nyopet sedang pada orang lupa, ya Allah, itu rumah Nabi Allah. Nah, ada kan ciri jalmi anu maut bagus, manakala sahosna maut di dieuna aya kesan. Kesan di dieu aya kesan, dieu maut bagus. Berarti lamun aya copet di budak-budak kata jompai, kesan di dieu berarti bagus. Nah, nya ada. Jadi aya istighfar tapi yang berapa Allah? Ulah-ulah orang Nabi Adam istighfarnya pada tahun 200 tahun Nabi Adam sakitu teu maksiat. Nabi Adam 200 tahun can pernah nu awewe lalu hawe lagi. Ya bener teh. Urang mah kakara ke istighfar. Urang ka mana ieu Pak? Urang belanja baju ke mall.